tuba bagja kacida liman ka eta jama arafau anu kenal eta jama ka sabul ilmi. Awas Saur Sayyidina Ali kalau malu wajah sahabat kanjeng Rasul putrina Siti Fatimah anu dipikadeudeuh jeung dipikanya aku kanjeng Rasul Siti Fatimah. Saurgina Sayyidina Ali kalau malu wajah saur Sayyidina Ali nampi kanjeng Rasul Ali kaula naroskeun ka malaikat Jibril naroskeun naon ya Rasulullah saha sana pirang-pirang jalma anu boga ilmu saha wae saha atuh suruju umatika eta teh anu boga ilmu teh kiai-kiai ulama-ulama teh eta teh lampuna umat anjeun. Nabi inna anja'akum inna anja'akum nah kira-kira sanyanyana anu salamet nasiro kabeh sanyanyana anu salamet nasiro kabeh hayong salamet hayong mangilham salamet hayong wah tadi mangilham nyebutna hayong salamet dina naon dina neraka gitunya yaumal kiamati dina poe kiamah ya poe kiamat teh bukan min ahwaliha dina pakeuhna kiamah ahwal teh pakeuh wa mawatiniha jeung pirang-pirang tempatna kiamah. Di mana tempatna kiamah? Di mahsyar. Iku aksarukum eta anu pang seueur-seueurna sira kabeh alaya ka kaula teh kanjeng Rasul apane salatan maca sholawatna. Saur kanjeng Rasul sanyanyana anu pang salamet namaraneh kabeh urang sadaya engke dina poe kiamah dina pakeuhna kiamah ari pakeuh kiamah teh ting sakabeh jalma digirikeun ku Gusti Allah terus ngeret gitu seperti urang moyot laut gitu hilang berapa moyot laut masuk moyot laut ayo coba yuk oh dirinya nyeret laut teh kamah kidul lamun dikala disedekeun ka itu teh geus nepi ka tungtung kidul laut mah baralik deui kana waring gitu tah ieu ge kitu jelema dioyon ku Allah di masyrik supaya ka maghrib di masyrik di mimiti. Oh dioyon anu ngoyonna sati malaikat ayo tuh den kaliwat dioyon ngahiji jelema jeung sasatoha bangkong ka oyon anu ge kerap diganta oyon mah jelema kan badag ya alat ayo tah cek kanjeng Rasul sanyanya anu pang salamet na engkin di poe kiamat teh dina pakeuhna kiamah jeung tempatna kiamah nyaeta jalma anu pang seueur-seueurna maca sholawat. Ieu cing seueur maca sholawat da ulang bae megah ayeuna Lailatul Qadar nya kade kenging yo cing salueur maca sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da akan disami besok dari bulan ini sallallahu alaihi la Allah memakali rupiah ituna sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad hati teh mana sallallahu ieu kita. Nah jadi engke dina poe kiamat teh anu pang seueur-seueurna maca sholawat cing seueur maca sholawat mana we sholawat mah seueur bade tanhalu bade tunjina bade salat tunjina tanhalu anwar tibil qulub sallallahu alaihi Muhammad bagaimana maksudnya sholawat warna-warna. Syifaun Syarifun yaitu kitab Syifaun Syarif ubarnya ubar anu mulia. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah saking mati anin Nabi nampi saking kanjeng Nabi berarti Abu Hurairah sahabat kanjeng Rasul nampi di kanjeng Rasul. Innahu annahu mangga bari innahu mangga bari annahu mangga macan kami wae annahu sanyanyana kanjeng Nabi qala ngadawuh kanjeng Nabi qala teh nyarios man sing salasa jalma man utai sok wong logat Jawa ceuk sunana man sing salasa jalma ari sunama lara panjang tulisanana mun jawab singkat man utai sok wong urang geus teu pati ka hati sok wong
sing saja mah salaka anu mapai, salaka teh mapai torikon kana jalan ilal ilmi kana talabul ilmi. Alhamdulillah urang ketika kaping hiji keur mapai kana ilmu ieu teh dugi ka ayeuna ge. Salaka maka mapaikeun nafakeun saha Allahu Gusti Allah bi kalawan jalma torikon kana jalan ilal jannati nepi ka surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sajama anu mapai, sajama anu masantren jalan pesantren teh geuntas ka surga pesantren. Sajama anu mapai teleumpang torikon kana jalan ilal ilmi kana tolabul ilmi. Salaka maka mapaikeun Gusti Allah bi kalawan eta man jalma teh torikon kana jalan ilal jannati ka surga. Nah, kamana jalan ka surga kaitu ka paling wetan, kamana jalan ka surga kaitu ka panao. Nah, apaan gitu sekaligus disorang mah jalan ka surga ka panao. Aduh di badan begitu bayang sing cepat mangga. Awas. Wa innal alima sareng sanyanyana jalma alim teh jalma ngarti yastabir maca istighfar lau pikeun alim sapa makhluk bisa mawati kang tetep ing dalam pirang-pirang langit. Waman jeung jalma makhluk bil ardi tetep di bumi hatal hitanu malah laut cai hitan teluk cai bil bahri dina lautan di jero cai bil bahri. Innal ulama asanyana ulama warasatul anbiya eta pewarisna pira-pira nabi. Salajengna sanyana jaman alim eta maca istighfar bikin eta alim man bisa mawati wa man bil arti hatal hitanu bil bahri. Salah jama anu mapai kana eta ilmu masantren teh bakal mapaikeun Gusti Allah kalawan eta masantren teh kana perjalanan asup ka surga. Sanyanyana alim keur ngawurkeun alim teh ulama ajengan keur ngawurkeun kanu jadi santrina maka bakal mamentakeun pangampura makhluk anu aya di langit saha malaik ben bun mate mega ayo mamentakeun ampura ka Gusti Allah. Waman fil ardi jeung makhluk anu aya di bumi naon aya di bumi naon makhluk tak jauh makhluk aya makhluk geuningan teh gitu makhluk keneh eta oge mamentakeun pangampura. Luar biasa kurang ngawas dia teh kelipang mungkin pangampura kade catat hatal hitani sainga laut cai anu aya di laut di pulah urang kumaha saneto ayeuna bahri masagara te lautnya sami bae aya nu di lautna aya laut naon paus naon di hiu naon di lumba naon di tongko naon di bandeng naon di berenyit naon deui sieur teri japu kepetek boboso kepiting golsong ari di urang aya kepiting ha naon beuyeum urang mah kepiting sabab aya kepiting mah cicingna dina asin di laut cai asin ari keuyeuk mah cicingna dina tawar gitu. Maka kalau kepiting di laut di kana tawar teh hirup mah hirup teu betaheun da tawar apa kepiting dasar manghilang cenah ini geus kapanggih cenah alaan euy keuyeuk teh yo entong. Nah beda kepiting mah cacing dina cai asin ari keuyeuk mah dina cai tawar beda. Memang sukuna mah kitu sarua ngan dari itu mah kepiting disebut teh keuyeuk laut aya mah keuyeuk tawar itu mah bunga di dahar geuning aya dina teri sakaya leutiknya tah dahar kan dipiceunna halah kepiting. Kapan aku ngawas mannya Allah Akbar eta mah ngekakeun ampura
Kumaha Kang lamun lauk cai aya san kuing teh useup san hilah teh. Da yang sawur. Mangetakeun pangampura moal. Cek Akang dari jam hataritan di bari. Sok sanajan lauk nila di dahar urang keur sahur. Eta lauk nila didoeun dipake sahur urang gitu. Sehingga mangetakeun pangampura muga-muga cek nila teh ieu Mang Ilham ngadar abdi cenah. Ada abdi di hampura ke sana luar biasa gitu hataritan teh gitu. Teh kudu lauk yo tapi di urang teh. Inal ulama sanyanya ulama teh kiai santri karena calon santri teh calon ulama amin. Para santul anbiya pewarisna para nabi. Jadi kangjeng nabi mah ngawaris ka ulama teh ilmu gitu. Ulama ilmu teh jadi ilmu mah upami diwariskeun ku akang ge ilmu ka maneh mah saya sudah di akang ge gitu. Tapi lamun ku akang duit diwariskeun ka maneh 1 juta bea. Ta ilmu mah moal insyaallah gitu. Mancing cinta hiasa we cing jadi jamaah anu ngarti kana ilmu maka barokah insyaallah. Wa an Abi Darin lan riwayatkeun saking Abu Dar Abi Al-Ghifari tah ieu sok riwayat teh nyaeta Asep Mubarok ningannya Jamaluddin sok riwayat Abu Dar tah ieu dongengna tah ke kacateangan ieu Jamaluddin di Banten sok riwayat ieu Abi Dar tah ieu Abi Dar teh ieu kumaci ngares ieu kolang ngadawuh kanjeng Nabi kolang ngadawuh Abi Dar Abi Dar teh apa tabiin teh kola ngadau kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam ya abadarin hei abadar ya titik la antar tu naon la antar yakin ari isuk-isuk ayeuna putih isuk can isuk-isukan la antar tu yakti ari isuk-isuk pada lama maka tuluy ngaji maneh dina isuk-isuk teh baban kana hiji bab min kitabillahi ta'ala saking kitab Allah ta'ala khoyun eta langkung sae leuwih sae laka pikeun anjeun min antusoliyah tinimbang yen salat anjeun mi'ata rakaatin 100 rakaat luar biasa. Saur Abi Dar lagi pari Nabi dikajar Rasul saurna ya Badar la ta'adu sareng Rasul hei Abi Dar yakti ari isuk-isuk anjeun terus diajar ngaji karena sabab paslun utawi iku pasal sawiji sapina sawab halek antara kieu pasal indala materaakeun pira-pira rukun Islam arkanul islami utawi pira-pira rukun Islam iku sitatun enam antasada sawiji tanyaksian sira ing satune kalakuan tiga iku la ilaha ora ana pangeran dak kang disembah kalawan sabeneré iku maujud illallahu angin Allah wa anna Muhammadan lan satune kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah dari utusan Allah wa iqamus sholati lan ngadegakeun salat wa ita'u zakati lan ngawehakeun zakat wa shaum Ramadan lan puasa bulan Ramadan wa ijul baiti lan ngaji ing Baitullah mati wong istato akan kawasa ieu simat ilaihi mari bet sabila ing dalam dadalane anjing teh kitu we ngawas Ilham teh contohna saha bae maka eta saur Abi Dar ti kanjeng Rasul leuwih alus tinimbang Mang Ilham salat 100 rakaat hebat ieu ilmunya tingali Mang Ilham teh ketua ayeuna mah tepanan teh teh ngeunang 100 salat naon aya salat mutlak so disunatan mutlak kepada diri Allah Akbar terus nepi ka 100 rakaat mainan datang we Mang Kacil apa? Cek maju ham saur Abi Dar suranya Rasul anjeun salat 100 rakaat tiap deui tapi sana bisa kaelekeun urang isuk-isuk urang aja gitu nah mah bisa kaelekeun salat urang 100 rakaat gimana ngaco teh cek Mang Ilham teh bisa kaelekeun mana coretanana suranya Rasul anu katampi ku Abu Dar salah mah isuk-isuk diajar naos karena sabab dina kitabna Allah leuwih alus tinimbang salat 100 rakaat berarti kieu malikeunna teh ayeuna Mang Ilham salat 100 rakaat teh jeung ilmu nah atas teh jeung ilmuna jadi berarti ngalah heula tos ngalah ilmu dianggo sok wah eta mah tuh berarti kalau hiji ngalah ilmu budak pasantren terus urang ngalaksanakeun salat
ku ilmu na luar biasa eta mah moal ngabrik eta mah gitu dina pada ungguna wala anna tahu jeung yakin ari isuk-isuk anjeun pada alama maka tuluy ngaji anjeun baban kana hiji bab minal ilmi tina ilmu umila kudu saya diamalkeun eta ilmu teh bihi kalawan eta ilmu teh kumaha ilham teh awalam yukma tapi teu acan diamalkeun khairun laka min antusra al-barakatin eta oge leuwih alus pikeun anjeun tinimbang anjeun salat 1000 rakaat leuwih tarik kana mah jadi berenang masantren mah neng gasek geus luar biasa nya luar biasa namanya luar biasa mah tinggal di mana-mana datang isuk-isuk urang kan insyaallah sawang isuk-isuk ngaji ngawas ayeuna da keur ngaoskeun nyawa ngomong di sana bumi sami ke sana anu cok oge asaman abi ini mas baru bosan teh ngaos teh wangi we ya kita teh ngaos cenah teh wangi we hampir wangi we nya ngaos saya Ramadan mah ngaos nah diamalkeun langsung alhamdulillah ini macam PUD teh apa sana cek ngilang teh Bang aya PUD sabaraha Bang harusnya teman bayu atuh dulu sita tuan ari karuna dulu eta ya kan hiji nia kedua ngasuh panang pamunteut katilu ngasuh panangan dua arenya kaopat ngasuh ngucap sirah saeur kalima ngasuh sampean kagenep nah eta mah bilang apaan sebenarnya paling teh genep menang ngaraskeun timang bayu yang bayu satu nuhun nang bayu atuh nuhun nang bayu genep teh mah nah wudu teh kieu yo cuma yang teh enak mah bener timang bayu cenah genep beres patah mah bapak minal ilmi ngaji manghilang timang bayu sabab eta mah wudu diamalkeun kumaha ieu teh enak mah yo namanya tuduhan di rokihat asal asbari padu di talak sejak dulu ngadakan hukum adas arit padu karena saya masuk pamentur kacil muah pamentur teh cek mengilang teh masukin pamentur tinataran bikin kana gado ikut tinataran nanti kana gado dulu saya pastinya teh masuk pandangan dua nanti kana siku nah dulu saya tirinya teh musab sirah saeur dulu saya masuk sampai cepir ikat cepir mah cepir kasutnya cepir dua ngasuh terus saya tartib tenawan perele tenawan diizin bikin kagen nyusun itu karena tartib wah jangan apa deh kumaha teh dia cari amal tuh kumaha teh tuh ari sana teh amalkeun tapi aya kaunggulan kana tinimbang salat 1000 rakaat unggulna talabul ilmi unggulna ngaos teh ieu unggul teh keur unggulna ngaos dah ada pelari ngawas mah kumuna gitu mana 1000 rakaat kan kieu eta riwayatna riwayat belakang Kangjeng Rasul dari ka masjid dari ka masjid nya dari ka masjid tinggal di ari pas di jalan di lawang pantau Kangjeng Rasul nah ini aya aki-aki raun kenapa ini aja iblis oh nya nah mereka lepet senang ya Rasulullah tapi abis sieun kudu kerek nah hasil kudu kerek sahanu kerek halim kemudian ayah alim kerek di mas itu ari di masjid teh ayah anu sholat 1000 bulan sahanu sholatnya mang eta mang acun sholatnya mang Yahya Waluyo tak ini mang eta mang Yahya Waluyo masjid teh mang Gube sari mang naon teh Mang Yogi sana gitu Mang Bayu ke ayah dirinya sana apa barang jamaah ayah Mang Udah dari sare nyegrek di eta kerek teh ngomong tata gitu sare teh iblis sering asup tadi jadi kalau nyasukan itu mereka mati pun awalnya lanjut abis teh isin sana pun bobo era itu kan sana terus sholat nuntut ada era terus sholat ikut sare era kieu saya Rasulullah dah tamangira cenah hari anu salat mah parodo cenah itu mata bari hareureui oge tuh nyare da baro ari nu sae mah alim ulama keur kerek oge mata kerekna oge ibadah salat itu lamun nyari cenah eta ulama
pasti nu salat cari dua kali maka digeureug terus teh. Oh jadi siunun ulama mahnya matak cing jadi kiai ya siun iblis oge siun tahu lamun eta salat cari dua rakaat teh siunun setan eta mah batur abdi nu salat lagi batur abdi salat da sabab nu salatna teh jeung ilmuna itu salat jeung ilmu teh kitu aya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba bacaan teh naon kitu. Eta to nya urang ngaji heula. Ieu luar biasa. Wa qala salam nyarios kangge Nabi alaihi salatu wasalam man sing sajalma ta'alama ngaji eta si jalma baban kana hiji bab minal ilmi tina ilmu liyu alima pikeun yen ngawurukan ngajar yesiman annasa kajalma utia maka dipaparin lahu si eman sawapun ganyaran sabina 70 apane nabian saking arah-arah nabi sing sajalma anu ngaos kana sabab dina eta ilmu dikeun rek diurukeun eta ilmu teh ka jalma maka eta jalma dipasihan ganjaran ku Gusti Allah sarebu ka ganjaran para nabi luar biasa. Contohna Mang Ilham ngaos gitu ngaosna meunang sabab babna babudu terus niatna teh rek diurukeun ku abdi teh kan barodokatan abdi jabatan abdi itu nan acuh Mang Wahya Waluyo jeung eta terus rek diurukeun terus nyaan mailan teh ngawurukeun ngawuruk nama ilang kieu ka Mang Acuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kudu ari pirang-pirang parna urusin atuh eta aya genep terus dibejakeun ku mailan terus dicontohkeun terus ditujukeun ka Mang Acuh maka eta Mang Ilham bakal dipasihan ganjaran ku Gusti Allah 70.000 ganjaran para nabi luar biasa. Muga-muga urang oge hasilna naos teh engke rek diurukeun we senar diurukeun we kana diri urang gitu sanes. Nah diurukeun ka batur sami bae diurukeun kana diri urang oge maka dipasihan ganjaran 70.000 ganjaran para nabi. Lo ganjaran para nabi teh 70.000 teh ieu mah di para nabi ganjaran teh Mang Ilham cek Allah teh kudu disebatan nabi teh sebenarnya 70.000 sabab nabi teh kirang laku aya 124.000 nabi nah 124.000 ya 70.000 nabi dipasikeun ganjaranna kanu ngawuruh. Wa qala sareng nyarios kangge Nabi alaihi salatu wasalam man sing sajalma jalasa dicalik urang calik kieu teh calik cimoko cimoko calik ngadak lo indal alimi caketeun jam alim alhamdulillah di ulama kita saat ini 2 jam ada ya dengan saat ini 2 saatun saat ini 2 al akala atau mangan yesiman mau satalim dong ngariung urang muka naon jamaah saha jamaah Mang Acuh cenah ngariung tak mangilan teh alim napa ngariung mayang ngiring jamaah Mang Acuh awal lu mata ini kan 2 huapan guru kabarenan 2 huap di ulama kabur ngejati we cenah Mang Ita bisa rawit cenah Mang Acuh gitu ngejati Mang Ilham tuh terus nang 2 huap kabarenan gitu. Awas sami'a atau ngarumu ieu si man nyenu saking alim kalimat ini karena 2 kalimat gitu mungkin karena 2 kalimat di ulama tuh aw masa atau mapa ieu si man mau sate alim yang orang baik lah yuk urang rasa pun khotbah ini kan 2 lengkah atau maka mapain kayak jalma sopal altar jannah ini kan 2 surga besian ku Allah surga 2 kulu jannatin ari saban-saban di surga misil dunya marota ini 2 kali anak luar biasa saja mak calik jeung alim saja lamina santri jeung ajengan beda 2 jam awakara atau dalahar sarta eta alim lu mata ini menang 2 huapan awasannya nguping eta jamaah ti alim karena ilmu karena kalimatnya 2 kalimat
saudara kalimah aku mendua au masa mau hubata ini ada apa yang alim teh yang ulama dua lengkah Allah bakal maparinkeun kata jamak dua surga setiap surga nak mislu dunia marata ini jadi hiji surga teh misi dua dunia dua sing kira-kira menghilang di masjid nepi ke kalabit terus nyobaan apa jajan Amerika apa jan Indian jan tidak bisa tidak hari buangan atas ada buangan atasnya nah ini kurang disirikan lah menghilang apa di Ciroyong kabuangan untuk motor apa capek itu di buangan itu balik lagi ke Ciroyong capek itu balik lagi kabuangan capek itu balik lagi ke Ciroyong nah itu saat ini gitu dua kali tiklen mislu marota ini ada dua kalian gitu teh di Ciroyong kabuangan di buangan kacil tong dia sebuah tong karena di Ciroyong kabuangan di buangan baik di Ciroyong sama lain di baik itu di Ciroyong kabuangan di buangan kan kita dua pak syarat lainnya marota ini tali ibarat urang sadayana ngawas eta teh ku Allah bade dikasihan surga dua tikleun leumpang dunya gitu sedengkeun antara masjid jeung magrib ge urang can katinca kare katinca kan kieu geus capeknya tapi mah moal capek tah jadi jelas ku mulyana ngala ilmu ngawas kana kitab Allah teh geuningan anu saengga bade dipasikeun ku Gusti Allah ganjaran-ganjaran para pangkat sidikin para nabi dipasikeun ganjaranana ku Allah teh gitu ka umatna ka urang amin ya Allah ya rabbal alamin. Miskatul Anwar betul keterangan dia kita dina Miskatul Anwar wa an Ali dan yang riwayatakan saking Sayyidina Ali karamallahu wajhah karoma muga ngamuliakeun sapa Allah wajahu ing wajahe kang Sayyidina Ali ani nabi nampi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anau sanyana kanjeng Nabi qala ngadawuh kanjeng Nabi saatu tos naroskeun kaula Jibril ka malaikat Jibril sareng naroskeun ka malaikat Jibril teh cing nah Sayyidina Ali na kanjeng Rasul kanjeng Rasul terus Sayyidina Ali nampi di kanjeng Rasul kieu Ali sana kaula naroskeun ka malaikat Jibril an asabi ilmi tina kaayaan pirang-pirang jamaah anu boga ilmu tina kaayaan jamaah anu boga ilmu Pakola makanya lias Jibril ari ashabul ilmi teh suruju umatika ashabul ilmi teh nyata suruju umatika piro-piro lampuna umat anjeun di dunya wal akhirati jeung di akhirat tuba bagja kacida liman kaeta jama al paut anu kenal eta jama ka ashabul ilmi awas Saur Sayyidina Ali kalau malu wajah sahabat kanjeng Rasul putrina Siti Fatimah anu dipikadeuh jeung dipikanya aku kanjeng Rasul Siti Fatimah saurgina Sayyidina Ali kalau malu wajah saur Sayyidina Ali nampi kanjeng Rasul Ali kaula naroskeun ka malaikat Jibril naroskeun naon ya Rasulullah saha sana pirang-pirang jalma anu boga ilmu saha wae saha atuh suruju umatika eta teh anu boga ilmu teh kiai-kiai ulama-ulama teh eta teh lampuna umat anjeun di dunia baik di akhirat makana urang sadaya teh bakal jadikeun suruju umatika contohna kieu aduh di kampung Mang Ilham teh ya Allah pok bodo katoto poek mongkleng buta peting memang cangkul listrik berang memang cangkul panon poek peting caang kumpulan berang caang kupanon poek dina lahir dunya peting caang ku listrik tapi poek dina agam lo di kampung api mah masjid aja poek dina agama asal teh sedengkeun eta Mang Ilham teh urang minyak gitu terus Mang Ilham teh ngajengkat teh masa terus masangkeun ganti bulan ganti tahun ganti bulan ganti terus Mang Ilham teh
ya nama urih mangilham teh kabumina ka kampungna terus gitu teh alhamdulillah aya nama ning ieu aya jam ilham di pasantren jama masyarakat kumaha jam ilham yang katingali aya nama saurang yeun naon urang yeun anak masjid naon cenah naon aya anak masjid teh leutik kelawe nyen taj asupan 5 anak itu geus asupan teh panggilan teh sumpir pinu anak masjid teh gabungan yang kemarin ngajawab sama anak imam subuh anak masjid yang masih anak-anak ampun bisa ya ada tajuk gitu pinu tajuk pas sedang terus pinu gitu terada sepeun di sana nih aya nama salat terasa bikin aduh manggilan teh bingung cerita kumaha musyawarah bikin PR teh saya teh na acuh coba ka dieu cenah panggil ke RW saya RW na mangbayu siap cenah gedean 1-2 meter mah tong gedean bisa kayu lah cenah gede cenah ajengan cicing manggilan geuna geuna RT jeung RW lah RT jeung RW alhamdulillah agung ge masjid teh tadina leutik pinu bae jelema teh alhamdulillah rabbil alamin tah mangilan teh jadi sujud matika lampuna di kampung eta gitu kates teh lampuna kampung eta dataina ka kampung teh aya masjid aya nama jadi aya masjid lainna cara salat aya dari sarok lainna teh parajan jadi derek ngararan luar biasa eta mangilan teh jadi sujud matika saeukeun Rasul eta teh umat lampuna umat anjeun alhamdulillah gitu maka bangga dengan Arbaun bangga bikin jamaah nyahokeun kamanggilan maka alhamdulillah urang rezekinan kena tesan yang ajo sana yang ajengan ilham pokoknya orang kampung mana sana ada orang kampungnya sana orang kampung Malengos omnya sana alhamdulillah saya ke kampungnya ayo ngomong sing arna teh katingali nya ajengan ilham kan ini alhamdulillah bagja sana anjeun kena jeung ilham gitu bagja anjeun kena tah eta asup geulis ngaos teh kitu jadi jelas bak naoskeun ka Rasul ge malaikat Jibril terus ditaruhkeun di kasih Ali terus dipikir saha atuh nama jadi lampuna umat anjeun teh nyaeta para ulama para kiai para jangan para santri walau wailu arina awir ai wae atuh cacelakaan wailul likul limu majati liman kadewe wong antarohum anu ngikanewa eta zaman hum eta ulama ojol we wa aqdhum jeung ngaijidan eta man kasabul ilmi ojol we zaman bodoh kita asa ulama sabung ngewa asa kajarina teh aya wae nya aya ngewa sama kajian di lantai asabul ilmi barang ngewa saeta cabisan siap neraka we luar biasa sieun teh siun akhirnya bisa siun kena neraka langsung lu berada ku bensin panas tong jadi ulah ngewa ka ulama mah resep kawasi itu kita keterangan dengan kitab kawasi wawiyakan dan riwayatakan ani nabi saking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam anau saja kanjeng nabi eta qola ngadau kanjeng nabi man sholla saja man sholat ya jamaah sholat karena sholat ardu lohor asal maghrib isya subuh ma'al jamaati sumatane berjamaah wajalasa cari ya sejama bihal kotil ilmi dina riman ilmu hati ke sholat terus ngaji insyaallah syawal ke sholat subuh ngaji isuk-isuk insyaallah wasami'a ngarumukeun ya sejama kalamallahi kana dawuh Allah nah kitab ai arkan Islam teh kalam Allah eta wa amila jeung amal teh eta jama bi kalam Allah teh kata Nabi a'udzu billahi minasyaitonir rajim kana aslina bismillahirrahmanirrahim alif jabar a ba jabar ga a ba nanti gitu santanya kumaha alif jabar a ba jabar ba jadi kumaha ta jabar ta sa jabar sa jadi aku tanya bisa mah di tasa dengan alif jabar a ba jabar ba a ta jabar ta sa jabar sa ta dikeun a ba ta
Alhamdulillah mungkin eta emang ilang teh karena kalam Allah eta teh gitu bisa sana di ajengan acur bahwa di ajengan ini mah nya RT nya ajengan aduh hebat cuy teh gitu ada di desa santri akang santri bapaknya yang di Cipadang nah teh namanya RT nya ajengan baru aja kenapa nah gitu deh jadi masa di bapak jadi RT jadi ajengan engko jadi kok cang mah rasanya kita mengajukan buku bisa Cipadang tadi belah kiri pikir mangau didinya ayah didinya gitu alif jabar aba jabar ba aba jabar ta sa jabar sa tasa aba tasa kikituan we hilaanan nyata rasanya kalam Allah wa amila jeung ngamal kana tajama bi kalaman kalam Allah atahu maka maparin kaya tajama saha Allah gusti Allah ta'ala halai mapresi ya Allah ada saking pira-pira sifat kakurangan sitata asya'a inganan pirang-pirang perkara benar perkara hiji arid kolok minal halali pada dipasian kubus di Allah rizki anu halal hiji kan kadua wayan jumin ada fil qabri kaduana bakal selamat eta jamaah tina siksa kubur moal disiksa katiruna wayu to kita buhu bakal dipaparin eta jamaah eta si jamaah biyamini kalawan tika tuhuna eta jama bakal dipaparin kitab di belakang tuh wayamuhu bakal ngaliwatkeun Gusti Allah anu kaobatna ala sirati kana luhur cukang kalbaki seperti kilat nyambel kalbartil khotibi kaya kilat nyambel wayu saru jeung bakal dikumpulkeun eta jama ma'an nabiin sarta kana nabi wabana bakal ngadekeun saha tata lau tiga eta jama baetan ibumi bil jannati di surga min yakutatin saking mutiara hamroa anu beureum lahu tetep pikeun eta imah baik daya arbauna baban eta 40 pantok 40 pantok luar biasa sing saja anu daek salat berjamaah cali jeung imam dina hakeuna terus ngaos terus ngupingkeun ka saurang ulama dina kitab Allah atana dina Quran terus ngamalkeun eta jalma Allah bakal maparinkeun ka eta jalma beuneu perkara yakin hiji Allah bakal maparinkeun rezeki teh anu hal kedua Allah bakal nyalametkeun ka eta jalma tina siksa kubur moal disiksa di jero kubur katiluna bakal dipaparin kita ku Allah datangna tibelah katuh buktikeun nalika abdas ngawas panangan katuh doana Allahumma atini kitabi biyamini wasibni sabaya siro kaupat wayamurru ala sirati kalbarki watib bakal muntas mangilham karena cukang siratal mustaqim li ibarat kirat nyampa brilai gitu jadi muntas tekan cukang siratal mustaqim teh kita bandingan di dunia akhir saningan maklum pang teh kunaon ku eta usirah bapak panas yuk Allah kalbarki watib luar biasa nepi ka surga kata Allah wa yusaru ma'an nabina jeung bakal dikumpulkeun eta jamaah sareng para nabi alhamdulillah daek ngawas tetap neng kasih wa bana jeung bakal ngabangun Allah ngadegkeun Allah SWT pikeun eta jamaah baetan di surga imah bil jannati di surga min yakutatin tina mutiara hamroan beureum aduh eta mah ilham luar biasa ieu mah urang menang Gusti Allah mengilang aya mah kan ada malah bumi di dunia eta mailah kadang bumi di dunia anu mewah sama mailah tekan beungarnya meuli kesik anu alus teh naon teh teh jebrod naon jebrod batuna batu jelas we batu pondasina batu kesikna jebrod semena tiga roda busina terus kokoh benar beres di bangunan luar biasa gegana cek sahata usaha ya teh memang ilham dengan ilham lawas direk merek nya itu bangunan surga ini di dunia di surga mah ya mau ilham ngabangun di dunia akhirnya imana kusiknya tidak emas bro hanya yang kamu mau yakin sih emas memang di surga mah akhirnya bukan sih teh bos mau yang teh ngabangun agreng gitu tongsiun nah namun manggilan bangun bumi mewah itu pakai ibadah maka jadi sini namun manggilan bangun pesantren kesan dari korban di pesantren tadi jadi
anu ngarajik ke pasantren ajar bangunannya pasantren majlis talim tong keun kesangna getihna capekna dicatat ku Allah tak iya dikena engke mah urang yo kieu bengong hah urang teh buka imah cek Allah hei maneh kaulah manginkeun imah ka maneh imahna ku ulah teh tina yakutah mutiara hamba anu beureum tinggalin beureum waktu magrib luar biasa tetapi kada tak imah aja teh 40 panto cing kira-kira lamun mangilang nyen imah 40 panto batu